Gusti mani disangkirangda gara-gara tara update panginten sareng carogenya. Janten ti payun teh aya nu komen saurna rangda ye cenah. Janten ngara teu disangkirangda deui ya hayu aya nama rencangan abi bade nyobian hek marugame ala-ala anu viral geuningan anu alami ayam teh. Jajana oge ieu teh moal nyalira bade direncangan ku caroge supados teu disangkirangda deui. Ieu abi nyanak pudingna bade nyobian pudingna teras teh ieu aya gorenganana tuh seueur tinggal dipilih we mana anu seneng. Ieu abi milihna anu nori sareng anu ebi tempura. Upami tos beres milihan mah hayu aya mah urang bayar heula. Beres babayar mah hayu aya mah urang nyanak cai eutna heula. Raosna jajan di marugame teh eutna teh ieu teh tiasa direpil janten tiasa nyanak deui sepuasna. Beres nyanak eut mah hayu aya mah urang racik-meracik kieu. Urang diracik ala-ala hek anu viral teh geuning supados mirip-mirip mie ayam. Lebetkeun we ieu teh sadayana persaosanana, cabena, bawang daunna, perkriukanana ieu teh lebetkeun we. Aduk-aduk upami tos teraduk merata hayu aya mah urang cobian besti. Enak ya teh rasana teh tapi dah henteu mirip mie ayam saur abi mah. Beres tuang mah hayu aya mah urang uih tuh di jalan teh ieu teh naura hoyong marshmallow nganggo coklat saurna. Pami abi mah ieu teh hoyong kebab janten meser heula kebab ka kebab Cikalang. Tuh ieu seueur foto-foto food vlogger anu kantos nga-review. Enak guys kebabna ieu teh mantul. Terus ayeuna mah jajana hayu aya mah urang uih.